Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Safa'atu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitil kiram. Wa ila hadrati arba'ati sahabati Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhum. Wa ila hadrati Sultan Auliya Qutb Rabbani Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirahu ala ajiz sahibil ijazah wal karamah bidini wa dunya wal akhirah. Wa ila rati Kiai Haji Muhammad Juwaini bin Haji Abdurrahman Parakan Salak Sukabumi Allahu anhuma amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadayana kaum muslimin di mana bae ayana, insyaallah dina waktu ieu simkuring baris ngalajengkeun kana manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani nganggo bahasa Sunda dina kitab Tijanul Jawahir anu ditukil ku kersana Haji Muhammad Juwaini bin Haji Abdurrahman Parakan Salak Sukabumi. Salah sawios kitab manaqib anu ditulis ku ulama Sukabumi, Jawa Barat. Bismillah. Manqobah anu kadua nyarioskeun dipedalkeunana Sayyid Abdul Qadir. Ari dipedalkeunana di negara Jelan, nyaeta hiji negara bawahan Tabaristan. Dina wengian kaping hiji sasih Ramadan tahun 470 tina Hijrah. Ari pupusna di negara Baghdad. Dina kaping 10 silih mulud tahun 560 hiji. Jantan yuswana Tuan Syekh Abdul Qadir teh mung 80 hiji tahun. Dina wengian dipedalkeunana aya 5 karomah. Kahijina Rama Sayyid Abdul Qadir nyaeta Abi Soleh Musa Janaki nyimpen kasumpingan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diiring ku sahabat-sahabatna sareng ku imam mujtahidin sareng ku para auliana Allah sareng teras Kanjeng Nabi timbalan karamana Sayyid Abdul Qadir tauhanana, hei Abu Soleh, maneh ku Gusti Allah dipaparinan anak lalaki eta teh anak kaula jeung kakasih kaula jeung kakasihna Gusti Allah jeung bakal menang pangkat anu luhur dina pangkat kawalian saperti kaluhuran kaula dina pangkat kanabian. Saur Nabi. Kadua nabi-nabi oge sabadana Kangjeng Nabi pada ngabubungah karamana Sayyid Abdul Qadir yen bakal kagungan putra anu bakal jadi sultanul aulia sareng sadayana wali-wali salianti imam anu maksum eta di bawah putrana sareng dampal sampeana bakal didampalkeun kana pundakna sadaya wali-wali sareng wali-wali anu tunduk ka anjeunna bakal naik pangkatna anu henteu tunduk ka anjeunna bakal dilepas ku Gusti Allah tina kawalianana. Katilu henteu aya anu dipedalkeun dina wengian dipedalkeunna Sayyid Abdul Qadir di negara Jelan angin sadayana pamegah. Ari seueurna aya 1100 sadayana jadi wali supaos jadi pangiringna. Kaopat Sayyidina Abdul Qadir tibarang dipedalkeun henteu keur saeun nginang siang dina sasih Ramadan. Jadi tia alit terus puasa di bulan Ramadan teh nya. Ana nginang sok dina waktos boboran.
itu hebat luar biasa. Urang mah geus kolot ge kadang kitunya aya seueur keneh jalmi kitu siang teh puasa. Kalima dina walikatna Said Abdul Qadir katingali tapak dampal sampean Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyaeta tilas munggu anjeunna dina mangsa bade tunggang kana burok dina wengian Mi'raj teh sapertos anu bakal kacirioskeun engkin dina mankobah anu salajengna. Sareng waktos medalna disarengan ku cahaya anu pohara sehingga jalma-jalma henteu aya anu kuat ningali. Ari Yosua ibuna waktos sarita yakni Yosua 60 tahun eta oge hiji perkawis anu luar biasa. Tak kitu para wargi sadayana ieu mankobah anu kadua mugi-mugi sing janten hibar kitunya pangiling-eling kang urang sadayana leuwih mahabbah ka para aulia Allah bil khusus ka Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Samentawis ku pribados dialap cekak insyaallah engkin dilajengkeun deui kana mankobah anu katilu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.